Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barea Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng simkuring mangenana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyaeta Sejengah Guar Jejer Carios Malespati Nu Jadi Adi bagian kaopat. Ieu carios teh karangan mangenana nyalira. Mudah-mudahan sing aya pulunganeun kanggo urang sadayana atuh nu awana mah pikeun we nya baraya. Atuh bilih wae anu kasebit nami nuju alit kasebat asma saparantosna dewasa. Pon kitu deui kasiniran lakuning pelampahan ku ieu carios mangyunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Sumangga atuh baraya supados teu nyangkolong ting kana waktos urang kawitan deui Malespati Nu Jadi Adi bagian kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Urang wihan deui sakediknya baraya. Siaplah Ki Jarong. Pokona mah bereslah jeung si Bohel mah. Ceuk si Bohel bari ngaleos kituna teh ninggalkeun Ki Jarong. Ari Ki Jarong sanggeusna si Bohel ngaleos, terus manehna peureum ayohna wae ngareureuhkeun heula kacape. Bari nyarane kana tangkal gede nu aya di dinya. Tekung sedila atuh kerek meuneu nyegrek. Pon kitu deui batur-baturna Ki Jarong katempo geus ngaloler dina luhureun jukut keur salare meuni bangun nikmat na keranan. Atuh sora anu sare teh meuni gurger patemalan ti ditu ti dieu. Si Bohel harita manehna nyampeurkeun ka si Alam anu keur diuk bari mencrong ka hareup nempokeun batur-baturna Ki Jarong anu keur sarare. Ari kadua leungeunna ditalikungkeun ka tukang ditalian ku tambang. Tekung sedila jol si Bohel nyampeurkeun ka manehanana. Jalu. Ayo milujeng kuring. Urang ka ditu tuh. Aya sok nangtung. Cek si Bohel bari jeung ngengelek hayam kituna teh dina leungeun kencana. Rek dibawa ka mana kitu kuring teh Kang? Ngas, tong loba ngomong. Mumpung batur-batur akang geus sare. Cek si Bohel bari ngajungjungkeun si Alam. Atuh jung si Alam teh nangtung bari ditungtun ku si Bohel. Kaayaan harita di eta leuweung geus maju ka isuk-isuk. Hawa karasa nyecep. Bubuhan aya di jero leuweung. Cai reumis nu singgarayot dina tungtung daun jeung jukut nu singgorelap katojo ku panon poe. Nu harita mimiti meletek ti beh wetan. Sora manuk recet disarada dina dahan-dahan awi. Patemalan jeung baturna siga nu mapageun Sang Surya nu nyaangan panca buana. Kocapkeun deui ayeuna si Bohel jeung si Alam. Harita si Bohel mawa si Alam ka hiji tempat anu rada jauh ti eta patempatan. Sanggeusna aya di eta patempatan reg manehna eureun bari pok nyarita ka si Alam. Jalu dengekeun ku hidupnya. Sabenerna mah kuring teh dititah ku Ki Jarong sangkan mateni hidup. Nganda akang ge jelema atuh masih keneh boga hate. Ari kudu maehan jelema teu pupuguh mah kehelaanan. Komo deui ieu mah budak leutik. Jadi cohagna mah akang teh tega we lah. Ari kudu maehan hidup mah. Tah ayeuna mah kieu we.
Ieu tempat tempat nu tadi teh nyata lawang mimiti asup ka jero leuweung. Hidup ayeuna mah geus balik deui. Mumpung garombolan can kaburu harudang. Mun geus harudang mah lain nanaon, bisi kaburu aya nu nganyohankeun. Tuturkeun we jalan nu ieu nya. Engke berasna bisa tembus ka Lemur Ujang. Kitu ceuk si Bohel bari ngalaan tali anu nalian leungeunna si Alam. Jo kayo burukeun ari itu. Hampura akang moal bisa ngajajabkeun. Soalna bisi kanyahoan ku Ki Jarong. Lamun kanyahoan ku Ki Jarong mah bisa-bisa beung akang sorangan ya nu jadi tandonanana. Atuh geus kitu mah si Alam tuluy ngaleos ninggalkeun si Bohel. Nutur-nutur eta jalan satapak teh nu berasna ka Pilemburan. Ari si Bohel baraya sanggeusna si Alam ngaleos, buru-buru manehna mencit heula hayam anu tadi dikekelek ku manehanana. Geus kitu garesel eta hayam teh dipencit beheungna. Cer, getihna mancer. Eta getih hayam teh dioles-oles. Karena bedogna si Bohel ku manehna sorangan. Sanggeusna dirasa cukup, jung si Bohel nangtung ninggalkeun eta patempatan asup deui ka jero leuweung. Nah, beres kieu mah ya. Sip lah. Cek si Bohel ngomong sorangan bari tuluy leumpang muru deui ka tempatna Ki Jarong jeung pada baturna. Teu kacaturkeun lilana di jalan. Si Bohel harita geus nepi deui ka nu tempat nu tadi. Katenyo ku manehna Ki Jarong jeung pada baturna geus harudang deui tina sararena. Nya kadenge sora Ki Jarong nyalukan ka si Bohel nu geus balik deui ka dinya. Bohel, ka dieu euy. Ceuk Ki Jarong bari jeung mencrong ka si Bohel. Atuh si Bohel teh tatalangke deui tuluy nyampeurkeun ka Ki Jarong anu keur diuk dina hanapeun tangkal. Sanggeus si Bohel deukeut, pok Ki Jarong nanya deui ka si Bohel. Kumaha Bohel? Geus dijalankeun parentah ti dewek teh euy. Beres lah Ki Jarong. Cek si Bohel bari ngalugas bedaugna kitu nate anu masih keneh boborot ku getih. Atuh Ki Jarong nanya kitu teh percayaeun tok nyarita deui. Alus euy. Dipikeun ka mana ku wilaing bangkena Bohel? Wah, nya dibalangkeun we ka jero jungkrang Ki Jarong. Anu loba ku sato-sato galak lah. Sabaning, sabangsaning oray, macan tutu jeung sajabana we. Moal burung keur direweg sigana mah ayeuna oge jigana. Kitu ceuk si Bohel. Siga nu heueuh we ngomongna teh. Ade atuh ari kitu mah. Tah ayeuna mah bejaan barudak. Aya kitu. Urang reueuh deui we. Urang nuluykeun lalampahan. Bisi Ki Badra lilating nungguan ye. Ceuk Ki Jarong bari jung manehna nangtung tuluy marentahkeun ka anak buahna sangkan nuluykeun deui lalampahanana. Atuh geus kitu mah Ki Jarong jeung pada batur-baturna lalempang deui rek muru ka guha nu geus jadi tempat panyumputan maranehanana. Cag urang tuna heula lampahna ye Ki Jarong jeung pada batur-baturna. Urang teuneun heula di handeureum sieum, urang tuna di hanjuang siam. Paragi tempat ningalkeun mangsa datang ka samper deui. Ayeuna urang caritakeun deui si Alam anu keur leumpang mapai-mapai jalan satapak teh nu berasna ka lembur. Panon poe beuki dieu beuki maju ka luhur. Panasna geus karasa kana tongong. Jeung dampal sukuna si Alam. Tapi teu matak jadi halangan keur si Alam mah.
Nu aya dina pipikiranana harita manehna hayang buru-buru nepi ka lemburna sangkan bisa panggih deui jeung nu jadi kolotna. Ari ku dikeureuyeuf mah teu burung we lila-lila mah nepi. Si alam geus asup deui ka lemburna kira wanci tengah poe. Barang bus asup ka lemburna manehna ngarasa kaget sabab di eta lembur teh geus eueuh pangeusina saurang-urang acan. Nu katempo ku manehanana di sapaparat jalan ngan saukur haseup anu ngelun tina durukan. Eta durukan imah nu urut dibeuleum ku garombolan teh. Si alam harita gura-giru manehna muru ka imah nu jadi kolotna. Barang jog anjog kadinya gebeg. Si alam ngagebeg. Sabab imahna oge sarua geus jadi lebu kawas imah-imah nu sejena. Atuh leketei manehna ngaleketei nempo kaayaan sarupa kitu mah. Imah kolot aing oge sarua geuningan geus jadi lebu kawas imah-imahna nu sejen. Ari mak jeung bapa aing kamarana nya. Duh, mak, bapa, ari mak jeung bapa ka mana yeuh? Yeuh abdi mak, pak. Cek si alam bari jeung ngecelakeun Cipanon kituna teh. Ngarasa sedih airas ku nasib diri jeung nasib nu tumiba kanu jadi kulawargana. Nah ari kolot aing araya keneh itu nah geus dibinasa ku garombolannya. Tapi mudah-mudahan mah araya keneh we ah. Sabab layon adi aing oge eueuh dina tempatna geuning. Sigana mah dibawa ku emak jeung bapa. Mak, bapa, mudah-mudahan abdi tiasa panggih deui jeung emak katut bapa. Cek si alam bari ngaleos ninggalkeun eta tempat sabab geus eueuh saurang oge pangeus si lembur nu cicing di eta pilemburan. Manehna sajeroning leumpang teh teu puguh ari pipikiranana mah. Sabab ceuk pikirna ka mana cenah anu rek dituju. Da teu puguh boga naon teu puguh tujuan. Antuk nama nutur-nutur indung suku we. Ka mana indung suku na ngalengkah nya kadinya manehna oge indit. Panon poe beuki dieu beuki panas. Panasna menika cida moreret. Angin sing hiliwir nebakan tatangkalan. Dauna pating aroyag jeung arulang. Siga nu keur ngagarupayan ka si alam. Damun seug siga urang mah meureun sigana teh hayang ngagabrug ka si alam. Milu mangtunggarakeun kana nasibna eta budak dina mangsa harita. Manuk leutik sing ngaraclog dina dahan-dahan kai. Aya oge nu sing geleber silih udag jeung pada baturna. Beuki lila si alam beuki jauh leumpangna. Ninggalkeun lembur urut manehanana. Nu kiwari ngan kari lebu. Nu geus moal tangtu dicicingan deui ku manehanana pon kitu deui nu jadi kolotna. Sanggeus ngarasa capek, soloyong si alam ngoloyong. Nyampeurkeun tangkal gede anu aya di sisieun eta jalan. Geus nepi, gek manehna diuk bari nangkeup tuur. Ari panonna mencrong kalaneheun eta jalan anu pinuh ku pasawahan. Ari parena keur mejeuna sumedeng beukah. Katojo ku panon poe atuh puguh we. Sing gurilap ka tempona teh matak serab kana mata. Renghap si alam narik napas panjang. Ari tina sela-sela panonna geus ngayemeng ku piceurikeun. Tekung silila berbay cai panonna ngalembereh maseuhan kana pipina. Ras inget kanu jadi indung bapana. Anu kiwari duka kumaha nasibna. Ras inget deui nasib nu jadi adina anu dibinasa ku garombolan.
Mak, bapak, Ari abdi ayeuna kudu kumaha atuh? Jeung kudu ka mana menta tulung? Ieu beuteung abdi geus karasa lapar deui jeung teu kuat ku ti koro anu hanaang. Hayang nginum. Ceuk si Alam ngomong sorangan. Beuteungna memang geus karasa lapar. Da ti mimiti kajadian ayana karaman tea di lembur manehna tug nepikeun ka harita can kararaban deui ku sangu. Pon kitu deui ku cai nginum. Keur anteng ngalamun bari nangkeup tuur. Duka ti mana datangna. Ka tempat eta jol aya saurang aki-aki anu nyampeurkeun ka manehanana. Anggeusna deukeut pok kadenge si aki teh nyarita ka si Alam. Geur naon kujang jijing di dieu? Cek si aki nanya ka si Alam anu keur satengah ngalamun. Atuh gebeg si Alam teh ngarenyag. Sabab asa digebah. Ret manehna ngalieuk kanu nanya teh ari breh gigireun manehna geus aya saurang aki-aki anu keur mencrong ka manehanana. Pok si Alam nembalan. Keur kieu weh Ki abdi mah keur diuk ngareureuhkeun kacape. Tembal si Alam bari nying hareup ayeuna mah diukna teh ka si aki. Oh, keur ngareureuhkeun kacape hidup teh. Nangis lumampah ti mana gitu hidup teh jalu. Tanya si aki deui bari dek manehna oge diuk gigireun si Alam. Ari socana anu seukeut neuteup ka si Alam. Abdi teh lumampah ti lembur abdi Ki di kampung Pangheotan. Gitunya. Ari ayeuna ari geus ti dieu maksud aki teh lagi tuluy ka mana gitu hidup teh. Duka Ki. Abdi ge bingung. Nu korek tuluy ka mana? Soalna teu puguh anu dituju ku abdi Ki. Geninganna begitu jalu. Cek si aki naros deui ka si Alam. Kieu Ki. Ari dongeng nama gerak Ki lalakon abdi teh. Ku abdi ayeuna urang caritakeun ka aki nya. Me aki apal kumaha riwayatna abdi. Nya sok atuh jalu caritakeun ka aki. Kumaha anu sabenerna nu keur karanapan ku hidup ayeuna teh. Atuh barabat wae kabeh dicaritakeun ku si Alam ka si aki. Ti mimiti aya karaman kalemburna tug nepikeun ka denget harita. Ditetek kabeh hiji oge nu kaliwat. Didongengkeun ka si aki. Sanggeus si Alam nyaritakeun naon rupa nu geus kaalaman ku dirina jeung nu jadi kulawargana. Pon kitu deui sakabeh warga kampung Pangheotan. Atuh si aki meuni ungut-ungutan barangan dagung beja sarupa kitu teh. Dedeuh teuing jalu. Nasib hidup teh nepikeun ka kituna. Lain dedengan agi mah tadi hidup teh nyebut nyabit-nyabit ngaran Sahili. Lamun teu salah mah. Jadi Sahili teh bapa hidup jalu. Mohon Ki. Bapa Sahili teh pun bapa. Kitunya. Tah hari ayeuna hidupna henteu boga tujuan gitu. Si aki naros deui ka si Alam. Henteu Ki. Tembal si Alam ponok. Ayeuna mah gieu we atuh. Kumaha lamun hidup keur sawatara waktu mah. Milu heula jeung aki. Atuh cenah hidup saumpamana teh betah. Heuh nya pek teh deui ngari keur aki mah. Lajan rek satuluyna oge. Kumaha hidup we ari aki mah.
Itu oge lamun hidupna daek milu jeung Aki. Taur si Aki bari jeung ngusapan sirahna si Alam. Ari si Alam pok nemalan. Da nuhun atuh Ki. Da abdi ge teu puguh anu dituju ieu teh. Abdi rek ngilu we ka Aki nya Ki. Ari gitu mah nya syukur. Hayu atuh jalu tuturkeun Aki ayeuna mah. Sanggeusna kitu mah duanana nangtung. Tuluy lalempang rek ngajug-jug ka imahna si Aki. Si Alam harita manehna kacida ngarasa bungahna. Asa mobok manggih gorowong, keur mah keur bingung. Kamana anu rek dituju? Kari-kari aya si Aki nu ngajak milu ka manehanana. Ari tempat cicingna si Aki teh ayana di suku Gunung Cikuray. Hiji wewengkon anu kaasup keneh leuweung di zaman harita mah. Sabab can aya pangisi lembur anu sejena oge. Mungan si Aki hungkul anu aya di tempat eta teh. Dabubuhan kaayaanana oge masih keneh leuweung, luang liwung nu jauh ka padesaan. Lumayan rada netek oge lumampah ka imahna si Aki teh. Tapi ari ku dikeureueuh mah teu burung we antukna mah nepi kanu dituju. Sanggeusna nepi duanana dihareupeun buruan imahna si Aki. Pok si Aki kadangu nyarita deui ka si Alam. Jalu, tah nya di dieu saung Aki mah. Maklum we ku hidup da ngaranna oge saung Aki-aki. Asa padu keur bisa sare we hungkul. Oh, ieu Ki, bumi Aki teh lumayan jauh atuh ka pakampungan mah nya Ki. Nyedang tui jauh mah. Sebab nari ger Aki mah rasa birup teh nya di tempat nu kieu. Kahijina leuwih ngarasa deukeut jeung alam. Heueuh nya jeung alam dunya maksud Aki teh. Ari nu kaduana sangkan Aki meleuwih husu ngadeukeutkeun diri kanu mah gawasa. Kanu musik malikeun urang sakabeh. Atuh ari Aki atuh ari nu katiluna meh sehat we deui ongkoh ari hirup di nu kieu mah. Sabab hawana masih keneh bersih can kakeunaan ku kokotor. Tah kitu kujang. Hayu ayeuna mah urang ka jero heula. Urang nyokot jai jeung dahareun keur hidup. Kapanan tadi cek hidup oge lain geus lapar jeung haus lin. Hayu ayeuna mah urang ka jero heula. Geus kitu mah tuluy duanana mancat kana palupuh imah. Bus si Aki asup ka jero pangheulana dituturkeun ku si Alam ti satukangeunana. Geus aya di jero gek si Alam diuk bari sila. Ari si Aki harita asup heula ka pawon. Tekung silila kaluar deui bari ngajingjing cau Ambon sasikat. Meni baleuneur cauna teh. Jeung mawacai kana cangkir batok kalapa. Song diasongkeun ka si Alam anu keur sila dina palupuh. Lah gujang cauna. Sok dahar heula tambah lumayan we meh teu lapar teuing. Ngan wayah na ari di Aki mah. Tara dahar naon tara aya sangu da Aki mah tara dahar jeung sangu. Nya nu kieu we sabangsa ning bubuahan jeung bebeutihan nu didahar ku Aki mah. Tah hidup ti ayeuna ka hareup mah wayah na kudu diajar ngabiasakeun maneh siga Aki nya jalu. Mohon Ki, ceuk si Alam bari ngarongkong kana cau anu aya di hareupeunana. Tuluy nyokot hiji geus kitu dibuka cangkangna. Am dihuapkeun meuni cecelebekan. Ari si Aki ninggal si Alam kitu teh imut we anjeunna mah.
Telila pok kadang deui nyarita kasih alam. Lain poho agi teh jalu cananyakeun ti tadi keneh ka hideep teh. Ari ngaran hideep teh saha nu sabenerna? Nami abdi mah alam ki. Kituna teh bari ngalegok nginum cai anu aya dina cangkir batok kalapa. Mending ngaleklek ka tomponna teh. Tayohna wae geus bener-bener teu kuat ku hanaang. Oh, alam ngaran hideep teh. Jugur atuh. Alus nih ngaranna mah. Sing mawa alus oge wi kana pernasiban hirup hideep keur ka hareupna mah. Ari nami Aki saha Ki? Si Alam malik nanya ka si Aki. Ari si Aki gumujeng heula memeh ngajawab pertanyaan ti si Alam sarupa kitu teh. Tos kitu pok kadangu nyarios deui. Ngaran Aki mah sabda Alam. Walar si Aki bari jeung neuteub kituna teh ka si Alam. Oh, Aki teh sabda namina Ki. Nya jalu. Nari gitu kumaha gitu. Pun Bapak teh ti payun pami telepat mah kantos nyarios ka abdi. Rehna pun Bapak kantos gaduh guru nu namina Ki Sabda anu ayana di Gunung Cikuray. Kitu tah Ki. Nya agi pisan kapan jalemana teh Alam. Oh, ari kitu mah Ki teh guruna pun Bapak atuhnya Ki. Nya jalu. Tapi keun we da eta mah lalakon Bapak hideep baheula keur ngora. Atuh ayeuna mah Aki dikeresakeun ku nu maha kawasa teh pangijeng hideep. Meureun geus jadi titik tulisna ti ijalina. Yen urang teh kudu kieu. Nya jalanan we ku urang mah. Dari jalma mah ayana di alam dunia teh darma ngajalanan hungkul. Ari nu ngagaduhan lalakonna mah nya pangeran jalu. Atuh sugan we Bapak hideep mah kapanan harita teh diajarna ka Aki can tuntas. Da puguh Akina oge harita mah keur ngajalanan heula pancen. Nyatana keur tapakur kanu maha kawasa. Sangkan hirup Aki teh sing leuwih mangpaat pikeun jalma rea. Ulah hirup teh ngan saukur hirup we hungkul. Ari eueuh mangpaatna mah keur naon atuh sujang? Ulah rek eleh ku tatangkalan pon kitu deui sasatoan. Nu salawasna bisa mere mangpaat pikeun jalma. Piraku ai urang salaku jalmana teu bisa mere mangpaat jeung papada jalmana. Kapanan teu hade kalakuan sarupa kitu teh. Atuh sugan we ku hideep ayeuna mah kawaris sagala rupa pangarti ti Aki anu dititipkeun ku pangeran ka Aki. Tah kitu Alam. Keur mah Aki teh geus kolot ayeuna mah. Kabarengan we Aki bisa ditepungkeun jeung hideep ku nu maha kawasa. Nah kira-kirana hideep daek lamun diajar di dieu jeung Aki Alam. Saur Ki Sabda naros ka si Alam anu keur sila di payuneunana. Telila pok si Alam nembalan. Nya nuhun atuh Ki, nuhun pisan. Abdi ge hoyong diajar ku Aki. Heueuh syukur we atuh ari kitu mah. Jadi regreg ka Akina oge. Ngan Aki rek peupeujeuh ti ayeuna ka hideep. Oh mat lamun urang boga pangarti ulah rek dipake adigung-adigungna. Sabab ari hartina pangarti teh kanyaho. Nyaho dina makena. Nyaho di dieu hartina urang nyaho kana anu nyiptakeun urang pon kitu deui ieu alam dunya sakabeh jeung pangeusina. Nyaho nu kadua hartina urang bisa
nyangan kanu poekeun nu tadina poekeun dina hirup ku urang bisa dicaangan sabab nyaho teh lir ibarat bulan anu bisa nyaangan kana poekna peuting sangkan jalma teh teu titatara-jong teuing dina ngajalanan ieu gahirupan ari nyaho nu katilu bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah hartina nyaho di dieu lir ibarat tamang anu bisa nyalametkeun jalma nu keur manggihan lara atawa kamusibahan. Conto leutikna lamun aya jalma nu keur angkleng-angklengan kabawa palit ku cai walungan heug teh ku urang di alungan tamang sangkan muntang kana eta tamang tang tu atuh atohna eta jalma teh sabab geus ngarasa disalametkeun ku urang. Atuh lamun aya jalma nu keur dianiaya ku batur buru-buru ku urang tulungan ulah rek diantep sabab eta teh geus jadi hiji kewajiban keur urang mah tah kitu alam saur Ki Sabda masihan heula wejangan ka si alam ari si alam sanajannya oge budak keneh umurna karek 7 tahun manehna oge geus ngarti ari kana hiji nasehat mah. Kumaha gaharti alam saur Ki Sabda naros deui ka si alam kahartos Ki ceuk si alam nya syukur atuh ari kaharti mah eta pisan nu dipenta ku aki oge ayeuna mah juwe geura bebersih heula ka pancuran tah nu aya di satukangeun imah pancuranana saur Ki Sabda bari jung anjeunna nangtung teras muru ka pawon tos kitu mukakeun panto pawon anu berasna ka pancuran. Ari si alam harita ngagugu ka si aki manehna oge tuluy cengkat geus kitu indit ngaleos ka pancuran teh. Ari Ki Sabda mah anjeunna wih deui ka ruang tengah imah teras anjeunna tos kitu sila ipis dina palupu teras ngaluarkeun bakona anu aya dina saku kampretna teras dilinting eta bako teh tuluy diseuneut peledug hasupna meni nyerebung kaluar tina ambung jeung biwirna. Harita panon poe geus nyangirah maju ngulon tayohna wae sakedeung deui mangsa teh geus rek ganti ti mangsa beurang ganti ka wanci peuting cahaya layung anu sumibar sumirat ti beh kulon estuning matak waas nempona ku ayana kaagungan ti Nu Maha Kawasa naon rupi nu didamel ku anjeunna tangtu ngandung kaenahan tur mangpaat kanggo sadaya makhlukna. Angin anu sing saleor nebak kana tatangkalan siga nu ngabejaan ka eta tatangkalan anu araya di dinya teh rehna mangsa beurang bakal diganti ku wanci peuting. Tekung silila kolotrak si alam kadenge mukakeun deui panto pawon tayohna wae manehna geus beres ti caina geus kitu nyampeurkeun deui ka si aki anu keur nuju sila ipis. Kumaha kujang geus dicai teh entos Ki nya syukur ari geus mah kaina mah akhiret kacai heula nya keur macan salat asar deui aki teh bisik
bisi kaburu beakeun waktuna. Sok we hidup mah sing jongjon heula di dieu. Anggap we mah sorangan. Ulah rek ngarasa kagok. Kitu saur Ki Sabda bari teras ngadeg. Tos kitu anjeunna kapawon rek tuluy muru ka pancuran. Ari si Alam mah cicing we di dinya. Bari ngopi cau amon anu aya di hareupeunana. Nya ti mimiti harita baraya si Alam nganjrek ti bumina Ki Sabda diwarah kumang pirang-pirang pangarti. Boh lahirna pon kitu deui batinna. Ari si Alam suud pisan budak teh kana diajarna mah. Sabab sagala rupa pangarti ti Ki Sabda salawasna diregepkeun ku manehanana. Pang-pangna mah cenah mana teh hayang buru-buru bisa kitu ceuk pikirna dina mangsa harita. Mung sakieu heula barea Sunda carios males pati nu jadi adi bagian kaopat. Insyaallah dina waktos anu salajengna kumang sejadi teraskeun deui. Manganuhunkeun kana subscribe-na nya ti baraya sadayana anu parantos ngarojong kana channel Mang Nana ieu. Mudah-mudahan wae atuh sing langkung nambih baraya kanggo urang sadayana. Atuh Mang nyungkeun diapunten bilih seueur kakirangan dina mangdongengkeunana. Bobot sapanon carang sapakan bilih langkung saur bae carek. Hapunten sakali deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.